Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangudi sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng dieu, urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantun jajara carios Jaka Sagara si anak laut. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satia manco kan dongeng Mang di mana wae ayana mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sinerangan batin dilelancarkeun sagala rupinanya tong hilap dirojong ditaroelan tombol sukrep. Atuh Mang oge nganunkeun kanu parantos like oge komen mangga mitra supados teu nyangkolong teuing kana waktos urang sami-sami dangukeun deui kumaha teras teh ieu carita Jaka Sagara si anak laut. Sok kaparayun sadayana. Sajang teteh labonan lutung ujang teh hebat cacak-cacak lutung tapi boga pangabisa anu pohara komo si ujang atun bogana. Wah pasti sakti mandraguna. Ih nya geus pasti. Kasaktian kuring mah bah muncek paribasa mah sakti mandraguna mangguling. Hese pikeun pitandingeunana malahan mah bisa ngukir langit ngapak megang antara dipake we ari ilmu hibar mah. Tah kitu bah. Nya percaya jang. Geus ayo ayeuna mah urang mulang. Kapan garong teh geus malabur kabeh. Pasti pangeus lemur teh bakal baru ngahon. Nya lantaran kayaan teh geus aman ayeuna mah keun ku abah bakal diwawarkeun. Masa kabeh urang dieu abah teh geus jadi saksi. Nya ujang teh gede jasana pikeun merangan eta komplotan jalma jahat. Cocok ya alus. Ayolah urang balik ka lemur ayeuna mah. Ayo lutung urang mulang euy. Cek Mang Utun bari ngagupayan kasih Jaka Sagara tuh lutung teh kajreng naek kana tonggong laju diakode we ku Mang Utun nuturkeun Mbah Madid ninggalekeun sisi lembur. Penting eta mah lembur terjadi rame jadi gujru dihibur lamun garong anu arek datang ka lembur teh geus hasil dibubur aku Mang Utun. Ku kituna atuh Mang Utun teh jadi sabeuwirih hiji jadi bahan catur. Jawara sakti anu gagah mandraguna geus hasil ngabuburak garong ukur ngandalekeun si lutung kukutanan. Teu saeutik anu panasaran hayang pada anyao. Hayang pada apa ke Mang Utun pon kitu deui ka si lutung. Mana Nyai Jang Utun teh terus terang mama hayang nempon cenah sakti pon kitu deui boga lutung anu luar biasa. Tuh palih ditu mah kapan katinggal ti palih dieu oge. Tuh kapan itu anu nuju dirariung. Jadi eta jelemana teh na teu salah Nyai. Katempo ku mama potongan jawara eta Jang Utun teh. Katempo ku mama jiga jelema biasa we kawas tukang lahang atawa tukang ngurek eta mah. Nyalaras atuh mah eta jalmina tuh itu tuh. Tinggal lutungna teh keur di lalajoanan mah. Alah nyawe eta lutungna geuningan. Hayu Nyai urang ka itu using deukeut. Mah yang lalajo yeuh entos we mah di dieu wae cekap. Bisi kagalai ku batur. Ih, atuh dah hayang jelas Nyai mama yang nempo si lutung. Ulama, entos di dia cekap. Si Manini manindar aja, da puguh penasaran teu bisa dihalangan ku incuna. Puguh atuh incuna teh hari kuangeun inggis nina teh kagalai kuno sejen. Da puguh kayaan teh manipahi buat atuh loba jalma. Alah, eta lutungna teh nya mani badag. Hei lutung, ieu cek ya. Alah teu kabayang eta mah hideung kitu. Meh sarua jeung nu bapakna nya. Nah, ieu cek. Kalah kangirikan ka ulah dinya.
Nyarwakeun bobogaan lutung jeung bobogaan salaki aja. Nya sarua hideungna ieu sarua hideungna. Tapi najan hideung oge ieu Ujang da legit ieu legit. Pokona mah matak nagih ieu. Ari si Ece nyarwakeun jeung dodol wae lah. Lain Ujang nah bener. Eta lutung teh anu geus ngabuburak koplotan garong. Terus terang Ece mah teu percaya. Sabiraku atuh aya lutung misalnya hareupan. Nya eta garong anu sakitu kejem jeung telengesna. Jahilnya meureun Ce. Sabiraku atuh. Paolot ngebohong mah. Kapan geus nyaksian? Alah nya sabiraku ngebohong mah. Lamun kitu apa bener-bener hebrat. Geus heula Ce tuh tinggal itu. Paolot piantara. Bener we katem Pobah Madid atau Pak Olot teh piantara. Cacarita ditujukeun ka sakumna urang lembur. Urang peryogi nganuhunkeun ieu Kajang Utun ya. Lantaran peuting ieu urang teh geus disalametkeun tina gangguan garong anu rek karanjah ka lembur urang. Ku kituna sawajarna urang teh mulang tarima ieu Kajang Utun. Sok anu baroga kadaharan baroga naon rupa. Geura syukurkeun, mudah-mudahan ti ayeuna ka hareup lembur urang teh bakal aman. Garong teh karapokeun geus moal wadieun datang deui ka ieu lembur. Gitu di antara napaya anu ditepikeun ku eta Abah Madid ka sakumna urang lembur. Saeutik urang lembur teh anu marawa kadaharan sagala disuguhkeun sagala diasongkeun ka Mang Utun. Puguh we atuh Mang Utun mah asa dikaryaankeun. Tunda kayaan Mang Utun jeung si Jaka Sagara anu kiwari geus laluasa asup ka pilemburan. Ayeuna mah urang caturkeun dieu we si Sukmara peuting eta sakumaha biasa. Si Sukmara teh geus lunta ninggalekeun guha. Kawas kalong we lunta kulayaban ngincer-ngincer para wanoja. Neangan parawan pikeun dijadikeun pamuas nafsu bejadna. Sabada mapatkeun ajian malih warni malih rupana mah si Sukmara teh kebat we lumampah ka salah sahiji lembur anu teh pati jauh ti padumukanana. Peuting ayeuna hawa teh asa ku tiris-tiris teuing. Geus kabayang we ku aing kumaha geunahna ngeukepan anu gadalis, anu warontok anu denok. Pokona peuting ayeuna kudu meunang. Kituna teh laju we ngacorelat lelumpatan sasalingkeran asup ka jero lembur. Urang ngacaturkeun kayaan di eta lembur anu kadatangan ku si Sukmara. Peuting eta teh nu ngaronda aya kana 5 urangna mah keur caricing we di pos. Kulantaran kayaan teh kapan teu aman, sering diganggu ku jalma jahat atuh nu ngaronda teh sate kapolah we manehna teh najan sarieun oge maksakeun maneh. Najan urang ukur liman. Tapi sahenteun aya lembur teh aya nu ngajaga. Nya kawajiban sakabeh banget si lembur sanya nama pikeun bertahankeun kayaan. Ulan nepikeun ka beunang diganggu digunasi ka ku jalma jahat. Sumuhun bah, abdi mah sayaga diri. Pokona mah naon rupa kajadian bakal dising hareupan. Sadeui atun bakal belah iwati urang lembur keneh-keneh. Tapi kade jang ulah salogoto yeuh. Sok sanajan Ujang begug kana emosi silat. Pengaran arinya hareupan garong atawa jalma jahat mah. Mun kitu di jalma anu salah ieu sok nggadabah para wanoja. Kapan cenah lain jalma samanea? Bisa-bisa Ujang nu cilaka. Nya moal atuh Mang. Lantaran abi ge moal gagabah. Tapi ketangkeun abi mah moal sieun cilaka Mang. Najan kudu ngorbankeun nyawa oge. Nu penting mah lembur aman. Ceuk Jang Marja teu ngeludeung eueuh kasieun eta nonoman teh. Bah Sutarya ngalasareus lamun di lemburna teh aya Jang Marja anu buka kawani hayang melaan urang lemur. Tapi ngan hanjakal anu wani jeung boga kabisa teh ukur ngan saurang. Kapanan anu sejenna mah henteu barisaeun kana ilmu silat. Apa reus tetela Ujang teh gede wawanen teu ngeludeung teu sieun cilaka. Sok sanajan kudu ngorbankeun nyawa demi keamanan ieu lembur. Alus Jang, alus ka pamadegan teh. Nya lamun segabah sarua jeung Ujang mah bisa kana ilmu silat meureun abah teh.
bakal sarua we gedewa wanen lantaran bisa ngabela diri. Nya najan urang teu bisa kana ilmu silat. Tapi kapan ari aya jangmar jalma santeuna urang teh jadi nambahan kawani teh. Pokona malamun aya jalma jahat nu lamprang ka lembur urang teh kudu samiuk bebarengan. Da sapiraku atuh. Bangsat oge mikir meureun ade sing hareupan ku lobaan mah. Komo di sing hareupan ku salembur mah. Tah eta pentingna urang kedah ngahiji teh. Ngahijikeun kakuatan. Ceuk paribasana mah. Najan gajah sakumaha kuatna. Ari disang hareupan ku sireum anu sakitu lobana mah. Kapan gajah geripuh? Tah laras pisan jang nya. Najan urang lemah ye. Urang teh kudu ngahijikeun diri. Engke mah urang ajakan urang lembur anu sejena. Ulah sieun kitu urang barengan. Naon ku kupingan abah mah. Saha anu bade ngahijikeun abah jarang nyieni itu yo. Nari abah sok mana bae. Nah sahan mereka hijikeun abah jeung nyieni. Oh ada sugan teh bieu teh ngajang jaluhkeun abah ka nyieni arek dihijikeun. Nah atuh ari abah manis aya ku saliwang. Nya da ceulina meureun sakapeung budak sakapeung normal. Kadi atuh bah ulah jauh teuing ye. Bising ke salah denge. Naon jang? Iye sok mana bae si ujang mah abah mah teu bonge ye. Dina kayaan keur jongjon ngobrol, katempo di jalan teh aya nu ngaliwat. Saurang lalaki make papakean sarua hideung keur leumpang gede gue. Ugoe atuh nu limaan teh mane curi hakna saha eta jalma teh barang disidikeun teh teh kening lain urang dinya. Aya-ayana saha eta jalma teh nya. Mulampreng ka lameur urang. Ih lain urang dieu euy. Boa eta teh jalma jahat. Ayo urang tuturkeun bisi-bisi eta teh jalma jahat. Wang kaning mang mah hariwang. Di imah teh ninggalkeun anak parawan. Terus serang anak mang teh geulis. Alah, tuh. Dina rigig nama nyurigakeun euy. Nya bener, ayo urang tuturkeun. Katingali ku kuring. Eta jalma teh lain jalma biasa. Beda tina leumpangna. Laju we tarona teh nuturkeun lantaran eta jalma teh cenah nyurigakeun. Basa ditutur-tutur teteh lalaki anu make baju sarua hideung teh ngadeuketan ka salah sahiji imah. Ari eta imah teh imahna Mang Iding. Anu tadi cenah malang hariwang lantaran boga anak parawan anu kacida geulisna. Nah ngadeuketan ka imah emang geuning. Allah. Oh nya, saha eta jalma teh? Ekna tamu kitu ka imah. Da mang mah teu wawuh. Nya bener. Eta teh jalma jahat. Ayo ulah cicingan ayeuna mah. Urang tewak urang kepung. Bisi kaburu nyieun tindak laku kejahatan. Ka imah mang ye. Teh heula mang. Ulah bakal gagabah. Urang lalajoananan heula ye. Nah rek naon eta jalma teh? Nya kelanan ulah rudusuhan. Urang tempo heula naon cenah nu dipagawe ku eta jalma teh. Katempo eta jalma nu make baju sarua hideung teh ngadeuketan pakarangan imah Mang Iding. Geus kitu mah malipir ka pipir laju noongan ka unggal kamar. Basa noong ka kamar hareup ningali tina liang janela. Si lalaki anu make baju sarua hideung teh aya ku anteng noong ka jero kamar hareup mah. Mang Iding anu nyaksian geus teu sabar hayang ngepung eta jalma. Lantaran eta kamar teh kapan dicicingan kudu jadi anak nanya Ecin. Teu bisa diantep ku dieu mah. Nanaon noong ka kamar anak aing. Tahan lamang sabar mang. Nah rek nanaon cenah noong ka kamar nanya Ecin sagaruba. Nya sabar heula mang, tahan heula ye. Mang Iding teh kapaksa we manehna teh kudu nungguan saeulanan mana rek naon cenah eta lalaki anu make baju sarua hideung teh. Tekung silila kudu trak muka jan hela puguh we atuh sarada teh maneh ngagaba gereuwas. Geus bisa dipastikeun eta jalma teh boga niat jahat ka Nyecin. Teu antapara deui atuh nu limahan teh patingkara jeleng arek nyangkala ke eta jalma jahat. Tan asa jalma jahat. Seak gajeleng hiu. Jangmar jangan batkeun badog nami heulaan narajang ditaluturkeun kuno obatan bari ngabatekeun pakarangna sewang-sewangan. Ngaradak wani lantaran dipupuan ku Jangmar aja.
Eta anu make baju sarwa hideung teh bahasa nyaho ditarajang kurimaan hante ieu gemper sokomosieun. Ajoe ngabalikeun lawakna, basa badog gerek nyabat kana beuheung. Laju wae eta badog teh ditewakep beunang dicekel pugu wae atuh Jang Marja teh mani leuwas. Tetehna geuning cenah wanian, badog anu sakitu siketna teh kalah ka ditewak hante nepikeun ka tatu. Nganunghar di eta jalma teh wada alias boga ilmu kawadukan, basa popongkol anu opatan kena kana sasaran. Hante karasaeun naon-naon atuh taken we bari ngeusirikeun. Tanaonan sia, ngahalangan kana maksud aing sagarupa. Nah saha sia teh? Kuwawan datang ka ieu lemur, arek nyieun kajahatan. Ngaranna aing Jaka Sagara deuleu. Kituna teh bari ngabalataukeun badog Jang Marja balatok atuh pugu we Jang Marja teh mani ngakajeleng ka tukang. Pun kitu di anu opatan cung jelang sarieun ningali kitu mah. Ukituna saria ulah wani-wani ngahadang ngahalangan deuleu. Jadi wanita Jaka Sagara anu kasohor sok ngagadaba kehormatan para wanoja. Bener teh salah. Aing jelemana Jaka Sagara deuleu. Allah. Ulah rek ganggu anak kuring. Ulah haji halik hingkah ditinggalkeun ieu lemur. Teu bisa euy. Anak maneh anu sakitu gelisna. Bakal dibawa peuting ayeuna kudu maturan. Jajab ka suka. Nah saha sia sabenerna euy. Sakanyaho kuring mah si Jaka Sagara mah kulitna teh bule. Najan sarua jalma jahat anu sok ngaguna sikap para wanoja. Sia ulah rek akon-akon. Hanya benar sia. Jaka Sagara mah pakulitan teh bule cenah mah. Tapi sia mah kapan hande deuleu. Basa ngadengi kitu mah pugu we eta lalaki anu make baju sarwa hideung teh mani colok kaget. Nah cenah ilmu malih warni malih rupana teh hante metu. Hante bisa nyarupakeun si Jaka Sagara. Tetela geuning eta jalma teh tajalian di si Sukmara. Nah aing teu bisa nyarupakeun si Jaka Sagara. Aneh kayak kieu mah yeuh, tapi keun bae kagok. Ieu wanoja sakieu gelisna. Ku aing kudu dibawa. Cek gerentes hate si Sukmara sok sanajan masih kene heran panasarana cenah hante bisa nyarupakeun wujud si Jaka Sagara. Laju we eta si Sukmara teh ngarusak ka janela, kajeleng asup ka jero kamar. Nyecin anu ngagurubu gudang teh laju dilumpuhkeun geus kitu mah dipanggu. Dibawa keluar buku we atuh nu limaan teh hademikeun lamun nepikeun ka Nyecin teh dibawa kabur ku eta jalma jahat Jang Marja anu gede wawanen. Laju mihlaan dina rajang ditaluturkeun ku nu obatan. Ngan edas eta si Sukmara teh lain pilawaneun urang lambur atuh. Ukur sagaprakan geus bating jarengkang bating jarungkel bari sumengir nahan ka nyeri. Si Sukmara geus hasil mawa Nyecin malaju ngapalesat lumpat ninggalkeun eta bilemburan. Rasakeun sia kurang ajar. Untung barang teh masih kene dibere umur. Hanteu nepikeun ka dikojoran ku dewek. Corelat kajeleng les. Jirimna geus kateureuy ku beleg-belegna peuting. Pugu we atuh nu limaan teh batihan jelu we lantaran teu bisa nyanghareupan eta jalma jahat. Nyecin terang geus labur dibawa kabur ku eta jalma jahat. Sedengkeun Mang Iding mah katempo manis sepah. Lantaran atuh kangaranan anakna dibawa kabur ku jalma jahat hariwang malang. Jeung geus teu we moal boa cenah Nyecin teh bakal jadi korban. Tapi dalah dikumahan teu bisa nulunganan. Allah, kumaha atuh anak Mang? Geus dibawa ku eta si wawalhek. Allah. Tulungan atuh cahan tulungan ya. Teu sangka Mang. Eta jalma jahat lain pelawanan urang. Ukur ku sagaprakan buku. Kuring ge nepikeun karipuh kieu. Alah, Nyai. Anak urang geus aya nu maling. Udang Nyai. Cik Mang Iding gagaroan kanu jadi pamajikanana atuh tukung sirila pamajikanana teh kudu terak muka janela. Aya naon bapakna? Aya naon. Nyecin geus aya nu maling ku jalma jahat. Halah. Jalma jahatna teh teu bisa dihalangan. Cilaka. Anak urang tinggal diculik. Nu bener bapakna. Nah nu bener.
Encum anu kakaralilir hudang tina sarena teh atuh guragiro we kaluar teh sirikna mangakajleng tina janela. Barang mariksa kamar Nyi Ecin bener we janelana teh geus ngabuka. Kasampak di jero teh aya sasaha geus bener tenang geus tangtu. Nyi Ecin teh bener aya anu maling atawa aya nu nyulik. Puguh we atuh Encun teh mani lolong ngeseran ceurik kanyanyerian. Gancang tulungan bapana. Tulungan ulah diantep. Si Nyai teh gancang susu udak eta jalma jahatna. Kumaha atuh geus kieu yeuh Nyai. Nyai nah nasib teh aya ku goreng-goreng teuing. Oh, Bapak Geri puyeuh. Alah, teu bisa hudang-hudang acan. Alah, eta si walak teh hebat. Kawan itu Jang Marja ge. Sarua nepikeun ka teu walakaya. Alah, Nyai. Tekung silila bururul atuh urang lembur anu sejenna teh. Lantaran ngadenge Encum gogorowokan gegerewekan tulungan. Laju we ronda anu limaan teh ditanya na aya naon cenah. Barang disebutkeun atau diwejakeun, lamun Nyi Ecin teh bener cenah geus aya nu nyulik ku jalma jahat. Anu ngakukeun ngaran si Jaka Sagara puguh we urang lembur teh atuh sarua maneh kaget nu lain di kieuna mangkarunyakeun ka Mang Iding jeung Encum. Lamun anakna teh geus jadi korban. Ge dedengean teh jalma jahatna teh nu ngakukeun ngaran Jaka Sagara. Nah bener eta teh. Leres bah. Ngakukeun ngaran Jaka Sagara. Namung eta jalma teh henteu bule. Bisa jadi eta jalma teh ukur ngaku-ngaku wungkul. Ngakukeun Jaka Sagara. Da cenah si Jaka Sagara mah pakulitanna teh bule. Ay, geuningan kalah kana mahan jalma jahat teh nu sok kaguna sikap parawan oja. Nya hayu atuh ayeuna mah urang wadami. Urang susu sukanan katimu. Nya eta jalma jahat teh kudu beunang. Cek palabe ada teh ngajakan kanu limaan. Malahan mangumpulkeun sakabeh urang lembur. Atuh bring bae sararea teh maruruh sukan negatimu. Ngan hanjaka sakitu diteteangan nepikeun ka sisi lembur oge. Nyi Ecin teh duka teuing geus dibawa ka mana. Sedengkeun jalma jahatna anu diteangan nyata si Sukmara sabada. Puas manehna teh ngalambiaskeun nafsu bejada ngagadapa kahormatan Nyi Ecin. Laju he kabur ninggalkeun Nyi Ecin digolerekeun teu jauh ti sisi lembur. Nyi Ecin nu geus jadi korban ceurik ngabangingik we. Basa kadenge urang lembur anu gegeroan. Puguh we atuh maneh curiak laju Nyi Ecin teh maksakeun maneh nguniang hudang. Nyampeurkeun kana sumber sora. Bener we tetela geuningan wageroan teh cenah urang lembur. Akhirna mah Nyi Ecin teh kapanggingan edas geus leungit kahormatanana jadi korban si Sukmara. Euleuh mitra waktos naparantos teh nyekapannya. Sageula urang tunda jajara carita Jaka Sagara si anak laut dugi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna mah nganuhunkeun dina sadaya perhatosanana. Hapuntenna tina sadaya kakirana mang sawelan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jag.